sareng saja bina. Tapi anu bade dibahas di dieu mah nyaeta cara nyucikeun najis mutawasito ainiyah. Sakumaha dawuhanana wayat huru mutanajisun bi'ainiyatin, jeung bisa jadi suci perkara anu kakenaan ku najis mutawasito ainiyah, cara acung kakenaan ku getih atawa teras kakenaan ku tai kotok atawa tembok kakenaan ku cai papang murang kali istri. Terus kumaha tuh cara nyucikeunana? Nyaeta kedah bigosli muzilin, tegesna kedah ku kumbahan anu matak ngaleungitkeun. Lamun jentul getina aya keneh sok sing leungit jentul getina. Lamun jentul tai kotokna aya keneh sok sing leungit jentul tai kotokna sareng sajeuna. Terus lamun tos leungit jentul lama kakarek kudu ngaleungitkeun sifat najis mutawasito ainiyah anu tilu, nyaeta min ta'min. Lamun rasa getihna pait sok sing leungit rasa paitna. Walaunin, lamun rupa getihna aya keneh cara masih beureum sok sing leungit warna beureumna. Terus waroihin, lamun getihna bau hangru sok sing leungit bau hangruna. Pokona mah kumaha carana sangkan eta sifat anu tilu teh bener-bener leungit. Lamun tos leungit mah mangka eta tempat anu kanajisan teh dihukuman suci. Sapertos bade digiles, disikat, digosrok, dihaptu, atanapi dikorsu. Naon ari ngaran hatu teh? Nyaeta autuhaka bitorfi hajarin aw'udin, hartosna ngerok-ngerok ku tungtung batu atawa ku tungtung kayu. Anapun ari ngaran korsu mah nyaeta angtudlika bi atrofil asabi'i dalkan syadidan, hartosna ngosok-ngosok ku tungtung ramo kalawan ngosok-ngosok anu banget. Bilih aya pertarosan kumaha lamun hese kumaha da ieu mah taina nampel wae koneng geus sababaraha kali disesoge angger wae aya rupaan dirasaan geus teu karasa nanaon, diambelan oge geus teu bau nanaon, tapi tinggal rupana wungkul semu koneng. Kumaha lamun kitu? Tah lamun kitu mah kedah